Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Losanara patepang deui sareng acara nu tos biasa mangitanya. Acara ngobrol santuy. Ngobrol di. Ngobrol deui. Sok bae. Kebiasaan ngobrol tapi lain ngawadul. Ngawadul, ngobrol, ngawangkong, tadu ka mana nu eta mah ke deui lah acara ke deui dibahas. Nama ngobrol meureun. Nama ngobrol. Nah eta dina kesempatan ayeuna orang ngabahas eta leungeun anu ngajawab. Tah, aya di keterangan. Leungeun ngajawab. Di leungeun teh bisa ngajawab. Eta teh kumaha tah, Pak? Naonna Eta cara-cara naga leungeun bisa ngajawab. mohon Panggil pandino agama aya nerangkeun. ya. Ke di alam itu teh cenah leungeun jeung suku teh ngajawab lain bibir. Tah eta. Jadi nu bahasa leungeun ngajawab. Suku. Suku nu teh. Eta kudu jauh-jauh. Da di dunya ge leungeun geus ngajawab. Iya yo. Mulai dia bangunan, min imah, min mobil, naon karya saya tak. Karya lu ya lu Leungeun. Sukun nganter. Sukun. Jelemana ka mana? tak eta. masalahna teh Leungeun sukun nganter jelemana ka mana? Nah. Di jelemana mah aya yang buka leungeun. Boga leungeun. Heeh. Nah. Jadi dunia oge si leungeun mah geus ngajawab. Dayu asia-asia kabeh ge menang jelema, menang leungeunna. Suku nu nganteurna. Bahkan kolot baheula mah pinter. Pernah bage diajar. Kumaha tah? Iya. Carana leungeun bisa ngajawab. Malahan bandak kieu-kieu ge leungeun mau bisa bohong. Diwit jelema, Nya sok bohong. nyaan Teh mah acarana teh acara ngobrol lain. Ngawadulnya carana kumaha tah kumaha tah? Nah kieu atuh. so Pulpen euy. ke Pulpen teh. aya dah nu budak ada pulangkeun deui tah Apa mulak ieu mah saeutik. Bayang sokelan heula. oke lah akalan Yeun ngalikeun. Si leungeun bisa ngobrol, bisa ngajawab yeun. Dua ciriannya ya. Tah pas dari sieunya. Tuh, hideungan tah. Kaciri hideungna. Tuh, ciri. Tuh. Nah, eta mah sifat inung budak sih deh. Oh, udah salah bawahnya. Beneran lah isuk-isuk. Sok, dah. Sok, nanya nu mana? Sudah ada rek mahugi ya nya. Salah jokot. Jokot. Bisa gede. Tah, geus bisa geus kebohongnya. Bisa gede tuh budakna. Padahal sifat eta. Sok, nanya nu mana? Tah, ayeuna rek nanya teh. Tah, eta Tah Asbaknya. tadi teh Kita asbak asbak. Dina orang-orang pas geura. Leungeun. Ieu leungeun kudu pas geura ka dieu, urang langsung dihitung. Lamun pas bener, lamun kurang lain. Gaya tanya tah sidik-sidik ka hideung. Tuh. Yang pas geura. Nah, pasnya. Pas. Tuh. Nah, dina tah asbak. Iya, asbak. Iya. Tanya eta. eta Oh. Bak leungeun, ieu teh asbak. Yo, geura ngajawab. Tuh. iya Naon ya? Cek leungeun mah. mobil ieu mah meureun. Nah, kira dia mobil. Tuh, ya. Mobil cek bau mah cik orang tanyakeun ka leungeun. Ieu teh mobil leungeun. Geura yeu. Tuh udah jauh lain. burung surabi ieu mah geura sok Surabi. Lain tuh. Wadah sekar kan. Udah sedang wadah bulan sekar. bener siga Surabi. Wadah sekar. Tuh lain dah. Nah, Bisa naon atuh? ngomong. Naonnya? naon ya gitu Oh, iya dina bahan naon ieu sok cobaan. Plastik cobaan. Plastik. Plastik cenah. Dia tuh nya tempo anggar tuh hideung beratna.
Eta plastik cenah leungeun. Tapi Oh. Nah. Ya, Hanya. plastik. Nah makanya harganya plastik tuh. plastik. Ah benar tuh, iya tahu. Cenah leungeun mah jujur, beda jeung bibir kayak bohong. Sok bahu mun nganyuk misalkan. Yo, isuk mayar. Mayarna mah teu hareup. Tah, itu. Oh, Mantap di akhirat mau bisa ada ya di kunci teh mah. gitu. Ngan nu ngajawab suku nu nganteur. Nah, gitu. Sok kana syarat naon deui nanya. Sok. Nanya deui. Sok Mang Ono naon? Nanyana si Abah. Abdi pagawean kudu naon ye. Cakeun. Supir. Anggar di dieu nya ye. Ai ngaran teh saha? Cing ono. Cik, nah kan itu cono. Tapi heueuh, jujur. Jujur. Kita ngakon ieu mah abdi mah ceng ono gitu. Tah, supir naon da loba. Supir. Supir angkot, supir beca, supir derman. Spiderman eta. Film Burung supir Belehem. Supir Belehem. Heeh, Supir Belehem. lain berarti lain kebagian supir Bagian supir Belehem. dagang ini Dagang naon? dagang naon langsung Dagang. Lain. Lain keneh wae naon atuh. Ya sapope kan naon? Ngabodor. gambar ngalukis Gambar ngalukis. Cik, ngalukis diceng ono teh bagian teu tuang kan kitu. Tuh. ya Pang Aduh. bisa kitu nya. cicak kali deui kameramen Kopi wae, kopi. iya masih salah Ngopi lah. kopi sedangkan bae dah jelas urang itu kayak Lain iya. Heeh. Lain orang aya bagiannya nung. Masih eta mah kitu ya. Kolot-kolot. Bae, esa ngaran teh. Bah uu. Bah, kayaknya bener lah ngaranna. Benar itu Abah Uu. Sian bukan majikan kita yang nyanung deh. dia membajikan Susis. Tuh. Anggarnya nih dong tuh. Abah Uu eta ngaranna. Bener. Cik ayeuna yo. aya Coba bagian Rudi lain yang ngaranna. Rudi. Udah lain. Berarti benar jujur Abah Uu. Nah, jujur benar. Jujur. Bener jujur. Apa nih? Nyanu kan. bagian nyanung Abah Uu ya bagian nyanung. Cik, tanya kalengan. Ayah. Aduh. Video, tepokon. Tuh kamera, tuh. Nya, rempengnya. Aduh. Abah Uu teh bagiannya. Aduh. Tanya deui jeung nyanung ka jelema tah naon. Kajelma. Tah, anggar beratnya tah hideung. Iya. Ah, iya. Ini ka jelema. usaha Kada usaha. Lain. lain Oh, tuh sih dapat saya yo, gerak yo. Yang usaha. Kita gerak deh. Lain. Jika nu sasatuan. Satuan tak naon. Marmot. Sanjung kan marmot. Sanjung kan marmot. Cik urang tanya, aya nyandung ka marmot. Lain. Entog. Entog. Iya, temponya anggar ku gerak dia. Aya bagian kan kita ngeus we hiji mah hiji. Bisi teu percaya yo. Anggar gerak yo. Abah susis kieu yang nyantong Aduh. Abah Uu digoreng Entok aya bagian yo. Tempo tinggalin kerat. Tuh panempang. KN. Rajon bagian kentok kajeng teu geus we hiji. awet Pakai mau kan Bina-bina toy. hiji di Bandung hiji di Cicalengka Ih, urang bah. Oh. yang deui ya besum deui wae Wah, moal. Aya bagian kanu dagang. Oh.
sangaran deh. Thomas. Thomas. Yo ngaranna Thomas. Adeknya ngaranna. Oh, kayak gerak ya tuh. Wih. Ah, pohon. Aduh. Kali yo gerak dong. Eta Thomas. Kok lain? Alah, nyahoan. Kaciri. Benar ngebohongnya. Yo. Leungeun apaan? Nyawa nya bawa. Bara leungeun ka Karapangi. Bener. Lain ulah nggak bohong maksudnya. Ya bibir mah ya bohong. Tapi nu kieu mah moal. Yo sekali deui, ieu ngaranna Thomas. Tuhnya anggar gerak. Lain cenah. Burung tomat eta mah. Tomat. Tomat. Tapi ho. Eta teh salah KTP. Beda atuh. Salah KTP. Jaga TP. Salah Jadi nulis eta mah. jadi tadina tomat, biasanya jadi keren jadi Thomas. Leungeunnya tomat. Tah dibeja-beja. Tomat abah mamat. Aduh. Mang tomat gini. Oh, hayang naon? Kan usaha Usaha naon? nyupiran. Cik, gerak anggar. Nyupiran bagian Mang Tomat. Wah, Aduh, Kan dagang. kan dagang. dagang cenah Mang Tomat. Aya. Dagang naon ya? Dagang naon, dagang daging. Dagang daging. Lagi naon? Daging asak. Asak. Mang Tomat bagian daging asak. Daging asak. Daging atah. Ya, Dijaga merenya. daging naon gitu tanyakeun. Daging naon? Daging naon? Apa daging sapi? Daging sapi cenah. Anggar tuh. Oh. Lain atuh. Lain. Beda saeutik tuh. Daging ayam. Daging hayam. Oh, mah Naon atunya? Ikan daging naon? Doma. Doma. lomba. Oh, si cunguk juga naon eta? Daging si plem. Si pelem. Pemang loba. Laun atuh. Oh, sugan. Daging si pelem. Lain. Tuh, naon atunya? Daging cik hayang nyaho. Cing kanu beuri atugan. Daging berit aya bagian Mang Tomat. Ayam. Aduh. Berit Rek saha nu meuli? Nah, ya. ya ucing. Aduh. Ada ieu mah nya. Oh, ini mah ya. Oh, kayak kumaha. Kanu nyanung, penasaran lah. Itu nya besuk Nah, deui wae. wah. Atuh. Cik, aya Cing bagian tong. itu Mang Tomat nyandung. Ayam. Aduh. Ayam. Bagian. Mana naon sok? Hokan naon jelema lain. Jelema cenah aya bagian Sis teh. lain. Ada lah. Ayo, ya. Taruh aja mah. Wah, sarua. Orang geus moyo. Aduh. Sok, Kan naon, sok. naon atunya? Pagawean. Pagawean cenah aya bagian eueuh. Lain keneh wae nya. Oh. Naon? Anu sato. Sato cenah nyandung ka sato cenah Mang Tomat. Aya. Nah, sarua jeung Mbah Uu nya ka sato. Entok loba sarua bareng Entok cenah, entok. Lain. Lain sarua. urang mah. Lain Lain entok. entok. Ya, cepat saya sekali deui teh gerak tangar. Tuh nya. Tuh. Lain. Katutut. Tutut. Hmm? Ya, digeraknya nya. Mang Tomat aya bagian nyandung ka tutut. Ayah batur. Ayah batur. Tadi itu Teu bisa nyandung. Iya kan Tutut. Jadi bisa iya, nyandung. jualan Tutut. Dibeli ku entong. Beak. Ya, Gitu kurang. ya bisa penasaran. Mang Tomat nyandung ka tutut. Biar aya bagian eueuh. Aya. Beak tak ku entok. Mending keneh. Urang Teu. Geus nama ulah harap kusikung geus hiji. Aja nyandung ka tutut aya kitu. Mung bah. Kusikus mina gede bener. Maaf bedong.
Tapi eta dina hitungan ieu teh anu parabot kitu nya. Bisa. Batu ali, resis atau Bisa. Kan segala rupa apa? Bisa. Si kuing boga lah. Naon eta? Wah segala rupa tetek tungik teu kuhan teu. Sok hari. Yo, mawa di nutas urang mah. Orangnya. Wah, Yang gede. Keris. oh. Waduh, keris boy. Cik, kurang tanya. Tanya ke dia, keris lain. Kita keris lain. Sok, non. Naon weh, arit berau gitu. Oh, kieu parang. Dia teh parang. Dia punya tuh dari lain tuh tetapi parang mah lain. Bedog. Bedog. Lain. Congkrang. Congkrang. Wah, burung pacul eta mah. Pacu anger dari sieu ukur tuh. Pacu cenah ieu. Lain da paleun. keris, puguh ieu mah keris. Keris ieu. Lain deh. Tuh, keris tak ieu. Bener nya. Tuh, kali deui tayeun hidungnya tuh anger gerakna. Ieu keris. Tuh anger pas. Ah bener. Leungeun mau bisa bohong, dia mah Bener. keris. Banyak ieu nu nanya nah ka Ujung pacul. Pacul. Bener dengan bisa ngajawab deh tanya. Nu nanyakeun apa bohong. Kupu ieu teh keris. Cek urang Amerika ge keris ieu teh. Kita dognya. So pacu bodog ieu mah. Maksudna aya ieuan gitu non teh. Hodaman. Mudaman. Eta mangke Bahasa bahasa nungke. Lain nama orang ukur-ukur heula. Sebab nih kieu mah kudu bener-bener ukur kieu mah. Mudah-mudahan itu ieu mah aya bisa kuleungeun. Nangke kan episode nungke sugan. ya Episode nungke. ngobrol lah mun. Heeh. Ieu mah meureun nanya itu ieuna tah kieu mah urang bahasana geus taya kodam eueuna bisa diukur kuleungeun. Tanya, kodaman eueuh gitu. Kok naon deui aya batu itu? Aya dah. Ditumpuk ke dia. Pekelanan pagoh. Sabaraha menit lah? 17. 17. Nah, 2 menitan aja. Oh, Tok itu jeung curugna. oh. Iya. Kecuali bisa dihitung kan. Nah, kayak nu bahasa nungke episode nu hareup. Sebab nama durasi bisi panjang teuing gitu. Kayalah nya salajeng nanya baraya sanara. Engke kapayuna urang ngitung podam-podam ku nanya naroskeun nu panangan. Bahkan sadenenge tiasa ku ilmu nama. Nah, eta sekarang ya mun. Heeh. Tangke urang bahas batu ali kerisnya bisa dihitung kuleung bisa kodamna naon. Keur bageanna naon nek aya misalnya ke kapayuna Payuna panginten marana. itu ya Nama meren atas brengsek mutanya. Hari masalah nutup nama biasa seperti kemarin katanya. sama teh Abah deui. oh Abah. Sok mangga. yo baraya lo sanara hatur nuhun nu tos merhatoskeun kana acara di sanara. Mudah-mudahan aya hikmahna aya manfaatna. Malahan mah Abah neda dihampunten boh bilih dinu bahasan aya nu lepat dinu tutur kata aya nu lepat neda dihampunten maklum Abah ge jami biasa sampai kapayuna insyaallah kana episode salajengna urang ngabahas dinu hitungan pusaka-pusaka nu kita ajaran-ajaran baheula cenah ngono kitu. Kulantaran ku ayeuna geus jarang-jarang dipelajari nya moal nyaho. Nah, ngabage baheula diajar ka pot-pot baheula. Nya mudah-mudahan aya hikmah aya manfaatna ka sadayana. Jadi pelajaran kolot baheula teh urang lestarikeun deui. Jadi teu aya maksud anu sanes-sanes ngan ieu mah hoyong ngalestarikeun kana ajaran baheula.
itu Iya, benernya ayam manfaatna. mudah-mudahan kasadayana baraya losanara khusus nanti orang Sunda tetap ngedukung ke Losanara channel nyata ku cara subscribe like sekarang komen mudah-mudahan kapayuna orang patuh panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.